lah. Tunduh. Geus peuting ngarondan be. Bae ngajuru jam 3 peuting. Aduh, nangan bidan ka mana eta jam 3 peuting. Tos kitu. Coba lepas dia agak duit sakarung. Mantep meureun kayak ngadadak teh. Jadi bos teu kudu ngangon-ngangon embe deui. Hayal meng ngahayal lah. Ngan he lah tunduh. Woi anak setan sia. Untung teu parotong jadulangna. Sia. Ada doang. Kalunjak detik-detik tak budak. Aduh. Untung teu parotong awak aing. Sia jasa tak budak. Anak saha meureun kok. Beunang papais ya ku aing. Aduh. Naon ieu nya? Ai suratan kieu di jero na. Ulah sih. Wasiat Abah. Naonnya? Buset. Bukan bengkel kieu. Peta. Harta karun. Wah, kayak ngada-ada pasti ya aing ye. Wah, mantap. Nang peta aing kayak ngadadak ye pasti. Ai. Tenggu dunangan bahatur ieu jeung sanya. Tidak ya unya. Ayo neangan bidak lah. Ajak nyana. Mari nyawa nyana. Sial. Nabat meng. Senang lah aing. Tuh aing bakalan kaya menang peta harta karun. Aing moal kudu ngangon embe deui jeung nyoo bebek deui geus menang harta karun. Tuh meng. Tayang teh aing. Awas harta karun yo. Bok sia lah. Orang jada amat apa meng pelit amatnya. Aduh. Mana dah? Aing leungit. Eta tugas jeung ieu guru. Urang sih tadi ngalalga kuning. Jualan ieu. Mana? Kudu lah. Pikirkeun. Nah, kumaha urang? Naon lah, tadi terang bae gitu, terang kunaon. Lihat yuk. Nong dangan loba sih sugan. Sarua yang eueuh duit yang sia bae tadi. Mana ka mah ieu? Terus ieu urang leumpahan ieu terus aing jeblok tuh jero. Puteran bae tadi. Tulan da ngadu teh ya. Gadang-gadang yang eta kan ieu sedang ya, cara pulang sia. Mau petani. Atuh leumpahan lagi di kebun bae. Kadang ieu teh sabar lapar penting. Heeh, ka dieu mah. Woi, sayang duit bung. Sayang. Hah? Sayang lah. Tadi komeng menang peta karun. Di mana? Tadi itu di kebon. Salam bisa mah rampas ta karuna kusia. Itu sia. Bener aing mah teu ngebohong. Hoak lah. Ih, sia mah. Sia lamun bener, lamun teu percaya mah sia yo. Tadi komeng lempang ada itunya. Bisa rampas ta, tenat petana ta. Cuman jadi duit sia. Terus kumaha sih tirina? Botol, tutupan. Pasti sangking saya nyao. Ya. Heeh, mah. Weh, Kuari ieu urang. bisa yang beritnya.
Weh, baliknya enggak? Oh, awas sama bener sih ya. Be aing ieu lapareun. Ya. Awas sama bener sih ya. Bener. Jajal bagus jajal lah. Enggak bohong doang budak. Ulare amat sih lembur, kamararana meureun. Anak mana moal? Dagang. Woi, Komeng, nek meuli moal sadagangan aing. Mau ka meuli aing ayeuna mah. Aing nangan harta karun heula. Kalau misalkan harta karun geus kapanggih ku aing, geus beunang. Beuli ku aing dagangan sia. Jeung sia-siana ku aing beuli teh. Bener aing mah. Awas ya, mun bohong, kueng santet sia. Edan, aing kena bae teh tukang dagang bos itu. Jadi beuli nek nyantet. Dagang. 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 Tuh, enggak bener lagi Alphonse kalau lapar ya. Naon sia? Aya nu meuli, gorengan aya jam 2-an. Gorengan. Lah sama lain meuli kamari ge. Itu dibayar. Wah, emang ngutang deui bener. Bung sama lain. Iya, ini lapar aing nih. Alah sama lain meuli mah utang. Apa lah, ini jangan komen-komen lah. Atung dagang. Awas yo. Waduh, jadi aing jadi orang kaya na setan teh budak. Sila lempang pakai mata tuh. Amjadah doang. Yang engker muda maling. Sia lempang buka mata meureun sia. Amjadah doang. Cicing sia, amjadah doang. Osel, Komeng. Kucing dong, Komeng. Boro-boro ucing dongko. Kucing garong. Meong meureun. Aing Oh, tadi menang ieu, menang botol. betul. Poin dibuka, jerona surat, isina Surat cinta. tengkeun baheula. Sia sih. Isina surat, wasiat Abah. Poin di tangan ieu. Kata peta dicokot tadi. Amjada jasa. Oh, jeung saya urang neangan bebarangan bae. Ram, makan yuk. Gudung. Ilik. Ih, hese. Kumaha tuh? Urang lamun di tangan biar juga ya, kudu Ribetnya yang jauh biar ya. ribet do. Urang hayang cepat menang duit beureun. Apa jual bae aja? Itu keuring geus bandung lewat tuh. Oh, segemba nu lewat ya. Heeh, daekeun anak nya gitu. Mana itu lewat ah? Tapi sabar nih. Apa ada duit aing duit. Hah, kebeneran ya. Rem ayo. Woi. Maju ke naik. Itu ada. Siu dihandap. Jangan. Iya, aku bener ya. Woi. Duit. Kan sih ya.
orang penjual ieu. Foto ieu teh pae suratan tuh. Surat naon sih ieu sih menang nyian-nyian ieu mah. Itu aing tadi mantas. Biasa eta WKB tadi jerona nyaunnya. Duit kumaha orang kertas duit. Peta kata kalu nyaut teu. Oh, peta kalut. Aing mah yang cepet ngasilkeun duit. Itu darang ieu duit. Ayo ku sini kumaha ka dia? Gue jual ka sia dek teu. Ku sini dijual balik ya. Saya siapin kantong saya buat duit. Butuh duit. Buset, saya di kantong aing. Tuh. Iya bener ya. Langsung beunghar jam yang eta mah. Ya. Bayar. Kembalian tuh kembalian ya kembalian lu. Iu, aing nangan duit. Oh saja lah, yang penting aing dia hasil kayang. Enggas lah. Jajan. Nah, mantap ya. Pokoknya mah menang harta karun aing kaya. Sia-sia ini mari di budak tuan. Ah, mantap pokoknya mah. Bisa, tangan. Ayo, Sel. Baru main ya. Ini Sel, orang aing kaya. Aing milik mah kembangin main gitu. Jangan. Kaya pokoknya mah. Woi. Ya. Nanti udah kan aing. Wala. Biasa ya aing nengan ieu aing teh nang beli di budak. Woi, gedeng. Sama sana boga aing, nang ieu aing Sel. Lah, Lamu bae nang ni mu aing nang meuli. Preman. gedeng. Nang ieu aing Sel pasti itu bener. Aing tadi ya nang meuli di preman. Wah, bener ieu Sel pasti ieu bentukna tuh. Kayak tutupan. Ngaku geus Pak, dasarna besi hayang ngabogaan ieu. Ih, wong aing teh nengan ieu lah. Nengan lah. Aing dulu, Sel. Aing nang meuli gocap. Iya, aturan aing. Karot. Sel boga aing Sel. Aing mah di aku gue nang meuli. Gus, mending kuari kieu. Namun ieu bener harta karun. Mending urang neangan barang-barang. Aing mah nengan bang haji itu ditu ku sia. Sia hayang sagala aing mah. Urang bagi rata kabeh. Ya, Ngeuna di situ ngeuna di sia aing. botolna. Nyana petana. Itu tuh mun ngana om misalkeun ieu mah 20.000 urang neangan bareng-bareng ieu. Ayo jadi, Rugi aing aturan mah aing untung kabeh ieu. Geus ayo. Bareng-bareng nya. ayo. Geus samun geus satimu urang baginya. Oh, Mas. Keren. Tapi sih ieu loba rintanganna. Kumaha siap teu? Alah, demi harta si korun. Karun. Oh, karun. Harta karun. Kumaha sia? Ayo urang hadapi. Bener nya? Benar. Setuju nya, Wit? Setuju ya. Gimana ieu? Kalewatan. Cari segala ieu. Udah hayang nginum segala gitu. Ya. Pergi di jalan. Oh, pisan. Akep dah. Oh, aing mau ke bawah. Tebak lagi audio saya. Baca. Mah turun naik gunung. Yo, cai pertama. Yang dilewatan. Ayo beracai. 2. Yang pertama yo.
kira. Woi, kelewatan kayak anu kadua guys, woi. Siapa aing mah? Tinggal kelewatan cucuk-cucuk doang yuk. Woi, udah kelewatan cucuk segala yuk. Cucuk. Oh, tuh jelo. Aduh. Yang ya sana panjang. Jadi saya. Aing rugi bae beli gocap. Jalan kos kieu. Aduh. Op. Cek menurut pertama, yo. Jadi yo Itu di belah mana? syaratna ngabaris tilu sap. Ngabaris. Baris tilu ka kiri tilu kali. Kiri, Mang. Oh, Kanan ieu mah. Ka kiri tilu kali. 1 2 tilu. Kita aduh. Yo, petunjuk nama maju 3 kali sambil goyang-goyang. 1 2 Ya, tilu. Yes. kita Meng, Kita nyampe yuk. Maju ke depan tapi lompat 3 kali. Lompat ya. Bukan ulap ieu. 1 Soek Meng harta karuna. Bari. Itu kita. Meng harta karun kiamat sih. Atuh kumaha persyaratan lagi kos kieu tuh. Bagian deh nonde kita. Aturan yang kaya mau kudu-kudutin yuk persyaratan ayo. Yo nage muter 3 kali. Muter yuk. Jadi. Dulu. Kilo kabeh sel, ieu persyaratan terakhir yo. Coba jeuleuh ka handap. Hah? Di handap sel. Iya sel. Coba. Heran harta karunnya kos kieu. Coba tangan. Mana? Gali. Guys, ya. Gali sel. Angkat. Angkat. Iya. Entok orang. Aing dah mas. Sialan. Ngalewatan cucuk, manceri. Hei, pempes. Aing nu rugi mah, aing nu beli gocap. Ya Komeng ada guys ya. Rugi aing. Aduh, aing mana pacar yang marta karun beneran aing geus ngayal bae jadi orang kaya. Aduh, geus lah. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Komeng Soun. Pantengin terus dan tonton terus video-video yang akan datangnya. Aduh.